A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Naon al-qudratu sifat kudrat, wahia jeung ari ieu sifat kudrat, sifatun eta sifat qadimatun anu heubeul, qaimatun anu tumetep, bidzatihi ta'ala dina datna Allah ta'ala. Yujadu ngayakeun Allah biha ku sifat kudrat, wa yu'damu jeung ngeuweuhkeun Allah ku sifat kudrat. Wadidduha jeung ari lawana sifat kudrat al-ajzu eta ajuz hartosna apes. Wadalilu jeung ari dalilna ala zalika kana ieu sifat kudrat, annahu saestuna Gusti Allah laukana lamun mabukti Allah ajizan eta anu apes, lam yujad tah moal aya naon syai'un hiji perkara min hadhil makhluqati tina ieu pirang-pirang makhluk. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al iradatu sifat iradat, wahia jeung ari ieu sifat iradat sifatun eta sifat qadimatun anu heubeul, qaimatun anu tumetep, bidzatihi ta'ala dina zatna Allah ta'ala. Yukhassisu nangtukeun Allah biha ku sifat iradat al mumkina kana anu mungkin bil wujudi kana ayatna, au bil adami atawa kana eueuhna, au bil gina atawa kana beunghar, au bil fakri atawa kana fakir, au bil ilmi atawa kana pinter, au bil jahli atawa kana bodoh, ila ghairi dzalika nepi ka salianti anu kabeh. Wadidduha jeung ari lawana sifat iradat al karahatu eta sifat karohah hartosna kapaksa. Wadalilu jeung ari dalilna ala zalika kana ieu sifat iradat, annahu saestuna Gusti Allah laukana lamun mah bukti Allah karihan eta anu kapaksa, lakana tah bukti Allah ajizan eta anu apes, wa kaunuhu jeung lamun mah bukti Allah ajizan eta anu apes, muhalun eta mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.